telepon. Kadus mau coba telepon kadus tanya. Mana saya soalnya selama ini tantang dari si Bajo. Aing teh sieun kumaha. Lain nang tangan di dinya. Ada enggak ada bayar ngebet makadus yo. Oh, sakit yo. Sanggap apa teh? Tuh, saya wae ngeganggu wae. Ngoret deh lah. Bang Udi. Waalaikumsalam Bang Udi. Iya, ke kampung budaya lah. Tiasa ke kampung budaya teh sakedap ieu. Masalahna ieu Kang Nanan jeung Kang Baryo bade ribut ya masalah anu malakan teh makadus. Mun atuh kedap abi kadinya. Mun. Antosan ya. Siap-siap abi langsung kadinya tuh ya. Ayo. Waalaikumsalam. Kayak tahu ya teh. Benang sugan si Ucup teh nu kamarinya. Aduh. Bang beresan lah ya Maya. Wal bener ya. Kita pokoknya beresan lah. Bisa ribut, bisa salah paham euy. Kumaha? Ge pakadus bade ka deui Kang. Buan ku sia tah. Kak wae itu gua, kagok. Bener anak gua aing teu naon. Belah we hulu sia gua. Leutik aing kudu ngabelah. Buan gua aing. Bawak sia gede-gede lah. Aing leutik banget ku aing. Bedog aing masih aya kene ku aing kaliba. Ayeuna. Ah, jadi cokot ku ini mah. Kadang. Mau nih lari ke mana? Iya yo, Parjo anak buahnya si Usup. Coba itu Usup, Si Usup anu kamari. anu sakit dia kan kamari kan bahkan semua ngomong tak. Udi. Kumaha ieu Pak Udi? Nu sajelasna nu sanyana teh kumaha sih teh? Iya, makadus di teh kan loba pemalakan wae. Nah, emang aya jalmina mah ku si Usup, tapi saya samar-samar ieu teh daya duaan ye. Di dieu teh nu sok mentaan we. Kanu Iya dos, udah tuduh wae. Oh bukti nu jelas men udah tuduh wae. Gitu kan. Wae kan Asal laporan kagoa. didinya. Gedeng. Diselesaikeunna secara kepala dingin. Lamun secara emosional kieu moal bener. Sok aya nama orang diuk bareng, urang cari saha nu sanya bener gitu, gitu.